Ayah jangan. Dari naon? Ini kok mana ya? 2000. Dua. Kau. Udah murah ujur. Kasa. Mohon. Syukur kumaha. Biung, kada lanjung kieu. Lanjung kunaon? Biung pan. Itu sama lanjung. Dia gerak bisa obat, bodrek sama lanjung. Ya loh. Sandal iya mah yuk. Bernyap. Apa sih mah? Salah mangsa. Ah. Bayar Kak. Nuhun ieu. Minta Minta kumaha? numpetna eueuh. Alasan bae. Hari ngomong tek bayar gitu. Di asli yakin nek bayar. Tuh udah kudu bayar titik. Enon ha, rame. Saja mah teu daek bayar. Tah jangan mana mau ke dompet aing. Sialin deh. Oh, aku mana? Ya, dibayaran paling. Diboga duit yang uling di warung. Dah heuh, bayarna bae, duit mah teu boga. Ampun aing mah harga diri anjlog. Gara-gara jalma nu tadi. Mun prak mau aing nih mu duit sagepok mah teu dibayaran warungna jeung jalmana. Rupanya mas sudah kebingung. Sa, Tolong pakai bahasa Indonesia. emang Mas siapa? Tahu apa tentang saya? Jadi kayak saya kerenangan jalma. Tadi no suruh pakai bahasa Indonesia. Tadi mah pura intro. Pesoga ge kumaha? Ya, jadi kayak kami kerenangan jalma yang dimilukun karena permainan anu hadiahna jutaan rupiah. Ah, burahun aya permainan dan kitu. Mun aya ge paling ge daftarna gede. Tarik nipu kita. Astagfirullah, kamu berdosa banget. Jadi kayak dimalain penipuan iya. Bagaimana ge pendaftaran iya. Terus nyangana jalma-jalma nu tertentu. Terus intina mah hadiahna gede. Bisi butuh nomor apa? Olah, Hah, rek ungkepin bis ya. Siapa udah janjina bae? Di terakhir aing mere kesempatan kasih ya. Bayar hutang si ayeuna kabeh. berkesempatan gitu. Abdi janji dina kesempatan ayeuna mah tek nyanyiakeun ieu. Nangis bosen karena janji-janji sia. Temenan, dina kesempatan ayeuna mah tek ingkar janji ieu. Nyawa aing taruhanna. Ada menarik. Oke, ayeuna aing mere kesempatan sia saminggu deui. Lamun sia can bisa bayar, ulahan jakal sia. Ih, ini seminggu juga. Saminggu tak ayeuna tinggal tuh. Enggak sih, seminggu dia. Oke, ulahan jakal kana omongan sia. Udah. Weh, Agak lekas. Hah? Pulang. Lekas. kali saya lagi di sini. Lu kamu payah datang pada lu. Bisa gina mangkat ah. Pengumuman KKB peserta game di dia urang rencangan bade nyuhunkeun matur suwun atas kehadiranna
Di dia kaulah bade nerangkan peraturan ayah dina permainan ieu. Peraturan kahiji, samemeh samenit peserta kudu anjog kana garis finish. Eta lamun hayang berhasil, namun hayang lolos. Peraturan kedua, setiap kami milih peserta harus cicing. Sudah cukup jelas? Mari kita mulai. Oh. Hah? Anu nelpon. Siapa janji na bae? Aina geus terakhir. Siapa janji na bae? Geus terakhir aing mere kesempatan ka sia. Galak bener, Bu. Mas, bapaknya sudah kembali. Emang masa? Emang masalah sudah ya? Aku bikin berisotin. Ngomong-ngomong siapa lu? Rupanya mas sudah kebeli.